Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa sadayana, patepang deui sareng mesin kuring pun dina spila dina acara Warta Sunda. Edisi Senin Kamping 22 Februari 2021. Pamiarsa salami 3 menit kapayun, sim kuring bade ngadukikeun informasi Sunda warta baris anu kapidangkeun nyaeta tomat pemotaro dibudayakeun di Lembang. Pamiarsa nyenggakeun hiber salangkupna. Pamiarsa, tomat teh beda-beda tur rea rupana. Disagedengeun, tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional, kiwari aya tomat nu beda tea, nyaeta tomat pemotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang, tur daerong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji buah-buahan nu ilahar dijadikeun bahan sayureun atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun bibilas 1 tas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar, ngaranna tomat momotaro. Patani di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceunah ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal. Batan tomat lokal. Lantaran kualitasna punjul, di leuleuk Lembang, tomat pomotaro bisa tumuwuh kalawan hade. Samalah, hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Pareng mangsana panen mupu tomat pomotaro teh henteu bisa sagawayah, kudu luyu kana aturan, sangkan bisa awet turta pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi ti Jepang. Tumuwuhna, tomat momotaro kawilang langka di Indonesia, lantaran kudu ngaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui, dina ngurusna leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Batan moal aneh, upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Eta hal dibebrehkeun ku salah saurang patani tomat momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat nu ilaharna tea, momotaro katangan beda buah tina wanguna buah tina rasana. Pon kitu deui hargana tomat pomotaro jauh leuwih mahal batan tomat sejenna. Harga tomat pomotaro bisa tepi ka 20.000 tina sakilo. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didukikeun ku sim kuring. Kapayunan pamiarsa. Mugia ieu warta janten mangpaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.